beberes ka kamarna rada siang soalna kapanan eta Neng Zahrana name gugah. Mohon teman-teman kaleresan tos libur sekolah janten jongjon gugah siang oge. Nya kitu janten beberesna ka siang keuneun ieu teh ka kamar mah. Da di dapur tengah bumi tos bareres kitunya ayeuna kantun ka kamareun. Bari jeung pabalatak ieu teh seueur acuk seseuheun sareng tilepaneun ka hijikeun. Oh muhun seueur teman-teman oge nu komen teh cenah alasan handapeun kasurna ngangge amparan kitu. Nyata muhun teman-teman abi teh can kabujeng meser kangge amparan kasur handapna. Janten ieu teh tara di amparan handapna mah tapi ditinggalian ku abi teh bilih baseuh geuningan. Kapanan nyeta handapna mah sok kesangan kitu. Tapi da ti kamari ge hoyong meser kitunya tapi teu kaparangan wae hilap wae. Nyeta pami atos rugi ka pasar teh anu ditujuna naon anu dipeserna naon. Engke deui mah kada dituliskeun ti bumi geranya hoyong meser naon-naonna ka pasar teh. Janten moal aya nu hilap kitu. Tah di dieu beberes kamar payuna atos ayeuna mah urang ngalih beberes kamar anu pengker. Tah alhamdulillah we raoseun ayeuna mah kamar anu pengkerna aya kasuran. Bari nuju leuleus-leuleusna lapar-laparna kalah mendak mame. Mohon teman-teman ieu teh kerupuk seblak mix chili oil ti dodoho. Nyeta kalah nemongan geuningannya ieu teh. Tuh si Upus oge nugikeun ka nyamperkeun meureunnan sami ka bitaeung. We Upus kalah dikekesak ku abi. Nyeta di dieu oge seblak kerupukna teh mani menggoda pisan. Beureum pokona mah ku chili oil bumbuna. Sabar puasa. Atuh da kalah nemongan eta teh kerupuk seblakna. Tuhnya asa digupayan we kitu. Ya siang-siang kieu nuju meujeuhna ku kurubukan ieu teh. Aya we gogodananya nuju puasa mah. Dilik deui, diliuk deui, disimpen deui. Hayo we ditoongan. Noong deui astagfirullah sabar. Atuh da ampun seblak kerupukna teh nemongan wae. Da muhun geuningannya gogoda dodojana teh paminuju puasa. Itu ditangkep deui ngilikan kana jam puguh lami keneh kabukana gen. Atuh bade teu kabita kumaha ieu mah ku kerupuk seblak mix chili oil ti dodohona teh emang menggoda pisan. Nembe ningalina oge tos ngiler katenan pami engke dibuka. Jabi mirah sabungkusna teh. Mohon teman-teman bantuin dicek di keranjang kuning di bawah. Atos kedah disumputkeun ieu mah moal leres. Diteuteub, diliuk, ditilih, disampeurkeun deui eta teh. Sabar puasa.